Yo, baru Beang mie ayam original catatan mumpung edisi lebaran mina hayang dicetak siga kue putri salju. Ayeuna merek kue seteh ngadon ngagawekeun maneh mah. Heug lah. Urang jieun. Kangge nu nonton pamikeun riweuh mah moal tiasa dicumponan nya requesana. Padah we ieu mah keur nyase mah sok lah rek dijieun putri salju, putri halodo, putri gulu duge di ladangan. Asal ulah putri duyung. Ada gila setengah jalan setengah lauk sapu gitu. Tuh, bisaannya mirip bentuknya. Nya heueuh da make cetakan atuh. Mun diukir mah aya bahan moal ngabentuk bulan sabit, leuwih ka bulan buritna. Halus bentuk arit. Beung sia di arit. Bulan sabit sia ti teh. Oh, ada sarua tuh. Nah, cari tanda bentuk putri salju itu tuh. Lain. Putri Tanjung. Masuk siapkan wadahna sia teh. Tah. Gusti, nah da rek nyen parcel atuh. Hah, di mana teh ya kue putri salju di wadahan kanu kieu atuh nya kanu kelor. Oke sih. Sok buru lah gitu. Tahnya tuh terus dicomponan requesana jabat di bonus keller tuh. Atur nuhun nya satasana tos sadar kami sobek Shopee.